Aing hayang udud ieu teh kuat. Ieu teh boga duit, aing nginjem ka saha ieu teh aing. Aing ucuk dicinta ulang pun tiba. Duit goceng anjing sapotong ieu mah. Kamana sapotong deui nya? Aing ngana sapotong ka mana? Ya sapotong kieu. Kumaha ieu carana? Man, ka di man? Man. Ieu urang mah meulikeun rokok 3 batang, urang teu kuat hayang udud. Tapi geus kieukeun cekelna, jeung buru. Siap, Bos. Oh, burukeun. Tong dilatih. Wih. Sok geus baku maneh mah heran ai leumpang teh sok tingali wae. Awak anak Sok ngalawan aja cepat paling kalah ka mana mah? Anu, rokok sama man. Mau rokok saha? Man lihat. Mana mang ieu teh? Lepas. Oh, lonjong atuh. Si Daman titah meuli rokok ku si Iyat. Da di warung lagi areuh rokona naon. Ku aing ieu mah urang gawean. Kicarana mah urang neangan cangkang rokok kosong. Oh itu nih tuh. Da mah beunang. Neangan ka warung gede rokona naon di warung. Urang gawean teh. Aing mah loba ududna tuh. Hayang ngagawean we si Iyat. Nyamper-nyamper. Jelema teh diketrakan ku aing kudu disampeurkeun si teh. Daman? Man. Ayo udud teh. Oh, ada cik urangnya bakal di warung mah. Diberek ku urang. Naon sia Daman jika surian gitu? Gila aing si Daman teh kemana cenah? Gila sih mah, ayo bawa rokok teh. Naon saya cengeran gitu. Lihat mana pasti teh boga ududnya. Heuh nya tak eueuh bieu teh nita meuli rokok ka si Daman eueuh cenah di warung na ge. Ya, aya udud mah tah. Oh bieu nita ka si Daman eueuh tuh di warungna. Sinarieun mere udud. Urang mah karunya ka mana di warung mah. Oh, rokona naon? Oh, kitu we. Gaya tah. Urang mah gampang aya keneh. Oh atuh nuhun. Tapi rokok nama loba kene itu. Sinarieun bager di rumah teh. Ayan lah. Naon secengah-cengeh? Siat. Babari ditipuna teh. Padahal aku aing dibere ududna ge eusina ge suluh. Da ieu nu ayaan mah. Nah, itu aneh. Berarti nu ayaan nu dibikin ka siat teh. Hor. Bawa edan. Iya, baranet ulang anu amanat mah bayar suhan orang iyan. Wih, pinter mana weh? Hade mana pinter man weh? Orang asal tuh. Aduh, Orang asal